Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana lur. Nuhun upami damang mah eta anu didoakeun siang sinerengungi u Gatot. Sawangsulna sim kuring alhamdulillah ayeuna dina kaayaan sehat walafiat. Berkat pidoa ti para saderek sadayana. Saderek sadayana informasikeun nami sim kuring eta Pak Gatot nya, Pak Gatot Kaca anu linggihna ayeuna nuju di Batam ya, milarian biasalah pijodohun ya. Jadi Pak Gatot nyari jodoh di Batam gitu ya. Mudah-mudahan sing kapendak jodohna amin ya robbal alamin. Hatur nuhun wilujeng sonten, wilujeng nyaksikeun channel Urang Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah.